Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring ayeuna katatemuan ieu ti pondok pesantren mana ya teteh? Di mana teteh teh? Di Tasik di Salopa, pesantren Al Mubarok. Al Mubarok. Pimpinan saha? Pak Haji Miftah Tahqiq. Seueuran ieu na teh yiswana? Siswana seueur seratusan. Ratusan. Seueuran ti kuningan aya? Aya nu ka tapi sanes kadinya ka Baitul Hikmah ka Hur Kuning teh seueur. Hur Kuning Tasik. Mohon tak Salopa Tasik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Bismillahi ngawitan abi ngaos karena ieu kitab sapina kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu masih nikmat agong kasih mukmin sareng kasih kafir di alam dunya Ar-Rahimi anu masih nikmat alit kasih mukmin di akhirat tungkul. Biasana milari anu gratisan kumaha teteh? Jadi dirinya mah dari Barengkok mah lebet mah teh aya biaya. Lawan teh biaya. Mun ka sakola teh nganggo mekane meser batik kaos olahraga salangkung mah teu nganggo biaya. Teu biaya. Alhamdulillah. Ya kanggo dahar naon teh? Mama sareng rencang eta lebet ngan biaya teh pendaftaran atuh teh SMP SMA. SMP SMA. Henteu kuliah mah. Henteu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ngawas pada malah santren. Hon. Tah, kana rajin ayeuna mah keur alit keneh. Tolabul ilmi wal ofisin. Tuntut ilmu sanajana beri ka negeri Cina. Karena yang ilmu sanajana ka negeri Cina. Oh, nepi ka negeri Babah oke kitunya. Mas santren. Teteh kana mina? Teh ada Iha. Ada Iha. Mohon. Saha pimpinanna teh? Kiai Haji Miftah. Mumpung urang kalih keneh. Nyiar ilmu ti mulai lahir dugi ka maut eta diperintahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Bung Karno oge, gantungkanlah cita-citamu di atas langit yang ketujuh. Urang Islam kudu maju. Timbang capendriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.